yang merasukimu mantan, memaksa ka kuring nyokotan piring urut parasman pernikahan anjeun. Barijeng teu diburuhan keheulaanan, tapi lamun diburuhan mah dipikir-pikir deui. Entah apa yang merasukimu, maneh daek kawin jeung lalaki sesak kalong. Di pasar ge loba lalaki kitu mah, 2000 ge meunang 4. Naon pedaharan loba, nah da urang ge jelema boga keyakinan yen bakal indah pada tong sampah. Salah, pada waktunya. Entah apa yang merasukimu, inget keneh teu anjeun kungsi teu mayar ka restoran siput. Urang nu jadi jaminan, anjeun wareg kuring nu diontrok ka ieu mah. Leuheung bayareunna saeutik. Bayangkeun mantan 5 jutaan. Menang rewog-rewog teuing anjeun. TV, kasur, kakolor-kolor dibawa ununa gigina. Menang balangsak teuing wawuh jeung anjeun mantan. Entah apa yang merasukimu, geus we ayeuna mah kieu. Kuring geus teu boga nanaon, geus balangsak. Sok lamun bener anjeun boga hate mika iba, ayeuna mah ku kuring dicokot orderan nyokotan piring teh. Asal puguh we balitunganna. Entah apa yang merasukimu, jeung hiji deui anjeun kudu inget kanu kajadian mimiti urang papanggih. Lamun eueuh urang rek saha nu nulungan anjeun. Waktu anjeun diberi masa gara-gara maling entog anakan di kampung sabelah. Jeung eueuh ku karunya anjeun ka entog anakan make dipaok. Lamun indungna dipaok rek saha nu ngurus anakna. Lamun eueuh indungna cik atuh mikil. Entah apa yang merasukimu, mun henteu kuring nu nyumputkeun anjeun ka jero sumur. Meureun anjeun geus beak dihakimi masa. Hiji deui we ieu mah bener, ieu mah nya sakali deui. Jeung anjeun ulah berharap urang berkata, gagalkan pernikahan ini di akad nikah anjeun. Pokona mah kuring dek fokus we nyokotan piring. Dir mantan dari hati yang tersakiti.